nyatakan cinta itu kasih neng Alia tuh tapi sok sieun ditolak banyak tapi dah ieu mah hate heukeuk banyak udah mending wanikeun gitu nya nyatakan cinta ya sugana itu bismillah si neng itu ya. Assalamualaikum neng emak si neng ya pak ayo Kami kembe terus di mana heula tuh? di bumi langsung ke dia Oh, langsung ka dia. Nyandak mana? sampai ke hati lagi kacang gajian masuk Banyak aja saya tinggal di rumah. pan ka dia tuh teh sudah ya kopi di dia Ada itu kilas emak tadi nya sajen bade. gelas emak tuh Kemudian neng tahu gak apa bedanya matahari sama neng henteu naon teh? kalau matahari menyinari bumi kalau neng menyinari hati aku Kamu sok bisa wae. Neng teh. Duh, ah, Eta mah teh mana? Abi teh baros. Baros. Mohon. Udah deh tuh. Deh. Atuh ai mun sok ngarakeun haya ayo. Ayo. Eta mu ieu anyaran ka dieu. Ayo ro kumaha ayo. Keun we ulah teh ulah teh sama ulah. Apa naon ieu? Lu batang ge. Ah, tadi yo. Kita di sawah Abi. Aduh, ieu mah jam bulu maju. Di sawah, kata di sawahnya. Tolong. Bukan duit deh. Duh, panjang gajian ah. Gawe di mana? Di BCA. Oh, eta. Wih, Wih, nyatu. itu banget ya. Oh, Hebat. sama. Hah? Bangunan Can Anggus. Eta sih. Buang teh di Wah, bawah. tuh. Luasa ka tuh. Ada orang. Ini mau kemana ayo? Ah, lepas. Jero orang boga. Untungnya hari ini seperti dah. Nih galak itu neng. Dah fokus ge. Untungnya ulah kapukan adieu. Iya. Satunya neng, ekuyola. Iya tuh Ini lihat deh. sakedap. Teh enak ah, atas wangi tuh. Enggak tuh, kada tuh hati-hatinya. Oh, ini lihat adanya. Pokoknya atuh. Ini neng. Yuk Temannya ke mana? Tadi heula di. mau si A Dia ya tadi pula dia. mau Eta tadi saha? rencana lagi Eta bukan neng itu tutung. beda keren atuh. Kayak gimana kan? Budak zaman ayeuna mah tuh pas zaman baheula AA Aduh. Jadi ngahinakeun geuning. gampang. Aduh, ganteng cenah. Astan. Masa depan mana di mana cerita? Bobo nawes belum itu. Udah ngomong aman. Sing balik ya. Masa depan pikirkeun. Udah masa depan yang hate mah be ese dibilangna. Gede aku berat. Mesti mau. Kira aku sok pemilu kan sila abi mah kemana naon. Geus gandeng ama gitu. Bawaan di telepon gitu. Pusing. Ngartikeun kalanceuk aku jomblo. Deng. Umur. Papan euy kinclong ning ke si neng ameng lah. Duh aing rek ngalong euy ka si Neng Alia ieu teh. Tapi motor. Pinjem lah ka si Ando euy. Rame ngalong leumpang. Naon di? Ye, rek, mak. Lain urang teh. Era-era nama teh. Jadi urang teh si Neng Alia Ulin. Maik, aing mah nang leumpang pada euy. Maksudnya yang modus yo. motor aing
Duh, aku ulin dari nama dikit neng. Singa padi 8 aing diam. Dari beli ulu jam 4. Udah. Ya, lah dah balan. Kabalan deh aing sih. Itu mah teh. Air bensin ada wah. Wah, beli bensin mau kesorangan we dah. Gitu aja kedua. Oke lah di bensin setengah liter mah. Bensinannya. Setengah liter lah. Ada dong lila teuing aing butuh. Wah. Ikhlas ya, ikhlas yang udah kabalan dah tuh. Pegang ngalong mie rada keren kok saya teh. Wah, mas lah. Ya, yang bebenangan ya. Tapi menyatakan sesuatu. Aduh. Ayah kita seneng nanya. Ayah kita si Joy. Assalamualaikum. Joy. Oh ayah tak. Joy. Ya. Caget. Caget pe. Dak dia. Tumben oleh mana? Karselan tuh. Kasur nih gimana? Kurang sarua kesel. Kopi-kopi aja. Ya, repot tuh Joy. Kadege ulin-ulin hungkul lah. Kalagian we ning beda sok tepung tahun paling aya enak tumben aya deui gitu. Lah orang teh ngobrol nih kayak ngobroleun. Nah, naon juga nih. Nah era mah era itu nih. Dengan kumaha deui urang teh da geus teu bisa dipendam gitu da perasaan teh mah. Main juga nih mah orang bisa. Dirinya teh seboga adi nih awewe. Wah, jelas. Aya ieu. Aya. Di mana? Dah, bobok. Di mana? Bogohnya. Iya pe orang ngomong ya. Sabenerna mah orang teh klubna ka mana pe? Adi urang teh. Bener. Anda kamar teh aya nih nu ka dieu ulin. Aduh, orang masa depan Gusti itu bukan itu. Ai seksian teh. Seksian teh masa depan suram geuning gitu doh. Kalinu. Kumaha sugan ini. Lah ente nama orang teh yang ulin gitu ka adi di lingkungan. Sok tenang kurang didukung lah. Ibarat oke orang ada dagu ulin tapi eueuh bae lah. Lumayan kan. Kan era heuh urang teh. Ya, jangruan aya da sih. Sok atuh geruan ya. Dek. Uga ya tempe. Naon sih, ah? Mbok wae tuh adi urang. Cocok yang mana? Cocok. Cek orang kira-kiranya. Tare di dia cenah. Kemana? Ah, Ke dia. Cocok ya ke dia. Kan dia apa? Motor lah ya? Aya di ditu kunci lagi di nampal teh. Loh, iya, saya kadang ke warung. Oh Ya, iya tuh. mobil ya. Oh lagi. Sokanya, ya, di dia heula. Ke warung heula. kemana ini? Ke warung mas deh, nang kopi. Neng, Hah? apa deh nyarios? Dari Madisna. Isi dengan kita. Si Medan naon? Harus nama Demogo, kaneng teh. Pas kami yang nyaros gitu. Ah, abdi mah ada nganggap aldenan salami ieu teh nya lanjut sorangan we kitu. Teu aya perasaan lebih abdi mah. Jadi mah tos gaduh kabogo. Sana apa dulu? Da aya we. Da abdi mah pas bogor mah kamu itu kumaha tuh. Jadi aku mantu dia ditolak teh. Nontonnya ah. Da kudu kumaha deui abdi mah teh perasaan dong ka alma.
Ya, Pak. Kemana kan? Warungnya jauh, Pak. Hah? Iya. tempe ini motor lila deh ngalong motor ngerti jadi ke aing cici eta si aku naon atuh cuma kamu tepogo ji banyak tuh naon aing pusing lah ini wayang di luarnya naon aing keur ngelapan motor mana motornya tuh keur ngelapan aing teh datang si tempe oh pinjam motor ngalong sakedeung nyebut mah oh jam sakieu nya can datang ngarti aing kemana caranya teuing da nyebut nama ngaranna teh tadi teh sahanya kelak lia cenah mah lia ada nama lia euy mau kaboga urang emang kaboga mana lia ngaranna Alia oh Alia oh tapi susulan bawa ayah di mana jom wah lumayan ayo motor saya dipakai mana tuh motor aduh capek yuk jauh tuh capek mana ya motor mana lain ya wah tuh oh dia motor ini wah ini kemana ya jadi dia atau nama muka oh muka nih ya gerak tom itu lah itu wah si tempe itu bener di jero tinggal buka lain bener mana tuh jero kan nah punten yuk oh iya jeung saha saya nu ngapel baturan aan itu sanes abi mah tah yuk nganter ieu ya naik motor aing mah aneh tuh nyemotor motor melala tinggal tuh aing pesa motor naon tuh motor bener ke delapan ku aing mah teh nyeum motor ka urang Aya motor naon tuh? itu ieu mah motor segala diangkutnya tadi mah sama teu teh mah kieu nyawa ieu bener tuh ama ngomong katingali da panggil amak mah atuh ih teu teh mah kieu Naon deui ieu nya? nah ulah tuh ai Pisan ibu budak ieu racing tuh mah. tua Deh, pantas nganter itu tuh ada budak teh 10 diri wakaf teh. Balik. Nah, teh. Kemana ka dia? hati-hatinya Ka dia mana ka jero asup.